bumi karomatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi lauhil mahfuz teh kacahayaan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi deuk mana nu ngahalanganana ja Kangjeng Nabi mah nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah rahmatan lil alamin lamun nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi masyaallah ku hari urang mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad bisa sangat bisa atuh lo badi urang ge nu kapanggih jeung Muhammad mana Cikupa ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu kuda dek eleh bae nundu tam hubrag bae ka ditu ngaran bae Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sok kapanggih jeung Kangjeng jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad kapanggih sebab diri urang teh meunang nyiptakeun di cahaya Kangjeng ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung Kangjeng iraha hayang kapanggih jeung Kangjeng saha eta wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala padahal maulah kudu ka Allah lanan ka Kangjeng Nabi bae lamun nyaho kana kautamaan derajat Kangjeng Nabi urang bakal rindu ka Kangjeng Nabi moal cara urang Denmark ngahinakeun ka Kangjeng Nabi moal cara di urang aya nu ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim ulah waka ka Al-Qur'an lanan ka Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi telur lain lalaga emang kumaha Allah teh Gusti Allah memeh nyieun naon teh kapan kobado kobdotan nyokot heula sagenggeman tina nurna tidinya dicokot ku Gusti Allah dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Kangjeng paheulana dicokot tina nur Gusti masyaallah eta nur Kangjeng Nabi teh dibagi nu hiji dijadikeun dunia nu hiji dijadikeun aras nu hiji dijadikeun pena nu hiji dititip-titip jang wujud Kangjeng Nabi masyaallah nu mantak pantes lamun dicaritakeun laulaka lama khalaqtul aflak Muhammad lamun anjeun mun aing dikira-kirakeun teu nyieun anjeun niscaya moal aya alam sebab ieu alam kabeh ti cahaya Kangjeng Nabi karasa luhurna Kangjeng Nabi masya Allah kan poharaan mata poe bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi bulan bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi bintang bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi eta panon poe bisa nyangan alam dunia Kangjeng Nabi mas sayyidul mursalin khatamin nabiyyin pamungkas para nabi kepala penghulu para mursalin berarti kan kabeh menanti Kangjeng Nabi Adam teh menanti Kangjeng Nabi Idris menanti Kangjeng Nabi Nuh menanti Kangjeng Nabi Hud kabeh Kangjeng Nabi Isa menanti Kangjeng Nabi nur Kangjeng Nabi ngarupa Adam ngarupa Idris ngarupa Nuh Ibrahim dan lain sebagainya betapa mulia Kangjeng Nabi cahaya mata poe menanti Kangjeng Nabi cahaya bulan menanti Kangjeng Nabi masya Allah karim hebat amat Kangjeng Nabi laulaka lama khalaqtul aflak jelema anu henteu dibere hidayah ngahina ka Kangjeng Nabi jelema teu dibere hidayah menistakeun Al-Qur'anul Karim antapkeun deuleukeun ka di akhirat jeung nu ngadukung lah deuleukeun di akhirat dawam eta pengarang satu hewan jelema ka udang lah barang jeung ka neraka jahanam setan teh alladzina la yaqin teu nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi laulaka lama khalaqtul aflak nu mentak luhurna Kangjeng Nabi hayang kapanggih jeung Gusti Allah
minal masjidil haram minal masjidil aqsa sakiceup Kangjeng Nabi mah atuh yap ka dieu cak Gusti Allah Muhammad sap ti Mekah ka Aqsa yap ka dieu sap ka luhur atuh kabeh menanti Kangjeng Nabi ulah lain nu kahalangan Kangjeng Nabi atuh deuk kahalangan kumaha cenah tatangkalan siap teh nanti aing ngahalangan aing cek Kangjeng Nabi langit kehalangan ka hiji kada awas sia teh cahaya aing awas aing ka panggih jeung nu nyieun aing ingrai kabeh ku cahaya Kangjeng Nabi awas cak Kangjeng Nabi dumantak Kangjeng Nabi teh dibahasakeun rahmatan lil alamin langit karahmatan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi bumi karahmatan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi lauhil mahfuz teh kacahayaan ku Kangjeng Nabi jameunang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi deuk mana nu ngahalanganana ja Kangjeng Nabi mah nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah rahmatan lil alamin lamun nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi masyaallah ku hari urang mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad bisa sangat bisa atuh lo badi urang ge nu kapanggih jeung Muhammad mana cikup ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu kuda deuk eleh bae nundu tam gubrag bae ka ditu ngaran bae Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sok kapanggih jeung Kangjeng jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad kapanggih sebab diri urang teh meunang nyiptakeun di cahaya Kangjeng ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung Kangjeng iraha hayang kapanggih jeung Kangjeng saha eta wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah di Kerem Gusti Allah cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah dikempakeun ku Gusti Allah cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah Surabaya eueuh wali Allah yakin dibalikeun ku Gusti Allah untung masih kene aya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kiai bejaan coba cenah wali sah atuh ambalaya ya wali kota wali mujbir atuh waliullah mah salah ya ariful walilal walingan aya teh batak cukup Gusti Allah atiullah wa rasulah nurut baraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah nu mantap urang kudu nurut ka Kangjeng Rasul urang teh nyaho ka Allah meunang ti Kangjeng Rasul urang nyaho salat meunang ti Kangjeng Rasul nyaho puasa meunang ti Kangjeng Rasul nyaho ieu bangsa riba ti Kangjeng Rasul ieu teh nyaho urang perbudiahan permuamalahan permunakahatan perjinayatan kabeh meunang ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa mulia jeung agungna tu Kangjeng Nabi menta kurang dimaulidankeun dirajabkeun eta cenah Muhammadiyah mah ngabidah-bidah can nyahoeun kana kaluhuran Kangjeng encan nyahoeun cenah Persib mah tilok aing bola tah mah ajat sudrajat teu nyahoeun nya kaluhuran Kangjeng Nabi lamun geus jauh kana kaluhuran Kangjeng Nabi endekna marhaba bae ka jeung jelema ge geus jauh kala kaluhuran Kangjeng Nabi mah boro-boro loba jelema jelema ge marhaba marhaba ya nurul laili marhaba ke beurang marhaba marhaba pamajikan ge asa jadi kieu cenah barang ngaji ka Cilongok ge loba marhaba salaki kapanggih jeung Kangjeng jeung pamajikan marhaba marhaba aduh jadi ngagesle cenah ieu nah gitulah keutamaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang meunang diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi
tinggal dibuka-bukakan ku urang sorangan sebab urang diberi ikhtiar bukakan aya nur Kangjeng Nabi mantap ketika orang maca sholawat langsung urang datang mereka Madinah tepugu tegaruh cerik heran urang barang datang ke Madinah Masya Allah langsung cerik kula nanya saya cerik kuna suku katijak ya kan sikat si aing ngagungkeun Kangjeng lain suku orenganannya nama urusan anak katincek ku orang Arab ayah baik tolol tak budak ayah keluar ke jelmana aduh terenyuh hati orang tepuguh tegari kunaon merasakan aing nu jauh di Indonesia bawa dosa ka dieu kok bisa kapangi jeung Kangjeng diyakinkeun Kangjeng mah teu maot nyanakan ningalikeun isin amat ku isina ka Kangjeng Nabi urang langsung kurucut cai mata jauh aing di Indonesia aing maksakeun susah sebenarnya berarti ku cintana ka Kangjeng ngan sakadar mawa dosa mata dosa ceuri tetapi aing nu pinuh ku dosa bisa kapanggih jeung Kangjeng betapa luar biasa sedengkeun Kangjeng kan janji man zara qabri wajabat syafaati saja lamun zarah ka kuburan kaula sabada maut kaula wajib menang pitulung kaula betapa orang bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi karasa ka jero jantung Masya Allah nikmat amat padahal malamun nginget-nginget di imah-imah orenganan eta kemunggah hajina saparona ngahutang balik ti ditu kabayar tah moal ya Allah ya Rabbi nah ngurucu agung Kangjeng urang salam boro-boro di Madinah atuh di dieu ge assalamualaikum ya Rasulullah dijawab alaikussalam emang pan bisa kos kitu Kangjeng Nabi makan teu kalah ngan kunaon jak kabeh ge pendeta nu Kangjeng Nabi ketika aya suara assalamualaikum ya Rasulullah ngan tetep adab-adabanana make malaikat pan malaikat bah lamun malaikat dideleukeun aslina ka urang ye nyana sukuna di 7 lapis bumi ieu di 7 lapis langit gede atuh leutik jasa dunia urang salam adab-adabana assalamualaikum ya Rasulullah ku malaikat disampaikan tek nyana henteu indit ya Muhammad salam tisa ieu Haji Pendi inditkeun bau cek malaikat kok di tepugu maksudna salam teh naon nyana yang berkat apa asli berapa baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam terima ku malaikat langsung dan ka Kangjeng ieu salawat di saya bejakeun oh bagus ieu bae Masya Allah lamun urang geus bisa ngabayang-bayang model kos kitu moal hayang geureun maca salawat indah amat orang ka aku urang ku Kangjeng sebab aya nur Kangjeng Nabian di awak urang eta henteu terbuka sote nur Kangjeng Nabi teh ieu teh aku nafsu urang teh macem-macem kapan di awak urang nafsul lawamah kemudian aya nafsul mardiyah aya nafsul kamilah aya nafsul ammaratu bisu nah aya anu endeu kapanggih bae nafsul mardiyah jeung Kangjeng Nabi nafsul kamilah tapi nafsul ammaratu bisu ngahalangan nafsul lawamah ngahalangan tinggal perang tinggal kumaha bisana urang jak urang nama ti nur Kangjeng Nabi nu mantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan lamun Kangjeng Nabi bisa Isra Mi'raj atuh makhluk nage atuh hamba nage atuh umat nage atuh bisa cara Kangjeng Nabi aya eta Kangjeng Nabi barang keur Mi'raj ka pagi jeung nu keur ayun-ayunan handapeun aras Kangjeng Nabi nanya manu ya Jibril eta teh umat anjeun Uwais Kurni nya nama istirahat di hadapan aras ayun-ayunan Kipu Dolima kapan dicitra eta kelas kiai atau komo kelas lain kiai nama citra Masya Allah nah ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang Allah tentang dirina diangkat jadi rasul tentang wahyu Al-Qur'an kan kade kula teh diangkat jadi nabi ya diangkat jadi rasul ya kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad
ai maneh ngaku nabi mah babari, maneh ngaku bahwa Al-Quran teh wahyu gampang tamah. Tapi coba Muhammad saurang bae hudangkeun ku anjeun tah ku Soy bin Kilab, hudangkeun sanggeus sakudang nyanang teh ngomong tah dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah utusan Allah, tuturkeun ku maneh aju ka jero kuburan aing kakarak daek nurut. Teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan, lamun encan nu paeh dihudangkeun moal aing mah iman ka sia Muhammad. Tah jeung nu lain-lain deui coba tah inong urang kepala urang tah Abu Jahal ces hudangkeun ku dia Muhammad. Lamun dia geus bisa ngahudangkeun Abu Jahal kaluar deui aju ngomongnya ngaing bakal iman ka dia. Kasurpan rangkas masalah ya. Masya Allah kahayang model kos kitu pohara jas kubakang jeung biasa bae kageng teh jasa padahal ta'anut tama kos kitu mah ngeuh-ngeuh hungkul ngaririut percis kos umat Bani Israil waktu diajak ku Kangjeng Nabi Musa kumaha pamentana Musa ngajak ke pangeran deh coba atuh deuleukeun hayang nyawa ku batak kami kos kuat pangeran ambo aridallah jahrata coba deuleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu satungtung can deuleu aing ka Allah moal iman ka sia aing mah sarua jeung ieu sarua masyaallah kan mentak walau alimallahu fihim khairan lamun nyahoeun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bisimail hakalawan ngadengekeun Al-Quran ngadengekeun bener la asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanana yakni kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanana teh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Quran atuh ku Gusti Allah teu bere daek ngadengekeun Al-Quran jageus nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu dibere daek ngadengekeun Al-Quran. Geus jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Quran teh geus nyahoeun Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Komo datang kadinistakeun Al-Quran. Sing kudu boga keyakinan kana kebenaran Gusti Allah. Ndek uji keyakinan mah cara ki halaj. Kumaha ki halaj? Sanajan dibunuh tetep bae Allah. Bilal serem Allah. Allah seret Allah yakin Syekh Siti Jenar buluh Allah eta kapan gambaran jelema nu boga keyakinan geus teu kudu urang dibuluh timbulkeun keyakinan urang aya jauh coba aing paeh tante diuk urang tengah-tengah masjid tengah peuting kunci kabeh masjid halaj mah dibunuh Syekh Siti Jenar mah dibunuh Syekh Abdul Qadir mah dileuweung Irak 3 tahun Syekh Maulana Hasanuddin di Gunung Karang 3 tahun coba aing tengah masjid kunci kurang masjid trek pareuman kabeh sorangan urang di dieu mulai nyeleut engke ge mulai aya salat tak naonnya keyakinan orang gampang kayak eta deui jin mah sok kitu bae jin mah ngalalaga urang jandela masjid teh okos tu bangun make rokrak tak aju bae empot-empotan boro-boro perang sia kakarak di jero masjid bae geus empot-empotan empot break wah asli mah aya ieu ceuk break sadaqallah keyakinan yakin tau kok gitu aya yakin lain kos kitu di kuburan
urang teh kapan di hayang nyaho coba di kuburan nafsu, urang teh hayang nyaho coba cicing di kuburan malam Jumat ieu di anyar keneh, teu kudu di wali, teu kudu di kuburan wali, teu kudu di kuburan ulama, di kuburan anyar. Kuburan anyar tengah leuweung, indit kabeh hayang nyaho nguji nafsu aing coba resepen teu. Keluar sama, ayo keluar sia. Keluar haseup, nu gede haseupna. Ayo, ya emang aing sieun ka haseup. Wah aing sok kenyotan bae ge haseup. Ayo geura haseup. Tuh gawujud pocong. 2 3 ulah hiji. 2 3 4 ayo ulah hiji sia. Aing emang sieun ka sia. Henteu aing mah. Ayo. Aya 2 aya 3 pan ngalobaan sia. Aing mah ngalagaan. Boga keyakinan. Itu jadi wali bae urang pugu cicing tengah peutingna ge zikir geus sieun bae moal jadi wali. Naon sabab nafsu lain ka Allah urang, berarti urang kemanusiaana terlalu tinggi kene. Lamun geus geser sia teh aya cahaya Kangjeng Nabi ya. Kangjeng Nabi mah tuh di luhur Jabal Nur sorangan sia. Wanian Kangjeng Nabi mah sia awak aya nur Kangjeng Nabi manya teu wani. Hayo sia paksakeun, hayo wanikeun ka kuburan, wanikeun teh sia teu nanaonan. aya nyaho urang luhur jeung henteu na tah nur mah geus aya ieu ti Gusti Allah. Berarti lamun urang aya cahaya Kangjeng Nabian atuh cahaya Allah geus ngadeuketan. Aya cahaya apa kan nur Kangjeng Nabi ti Gusti Allah, atuh urang teh ieu ti Gusti Allah. Je ulah sambarangan urang teh. Dikaluarkeunana waktuna geus ditetepkeun ku Gusti Allah. Mantap. Allah maha uning ngakajen ku kumaha ge pibaguseun pigorengan teges nyaho. Walau alimallahu lamul uning Gusti Allah kamanehanana khairan bagus. Mun Gusti Allah nyaho bakal pibaguseun pibereseun kana ngadengekeun Al-Qur'an teh atul asma'hum niscaya Gusti Allah teh mere daek ngadengekeun ka aranjeunna kana Al-Qur'an. Kulantaran geus uning Gusti Allah teh bahwa manehanana kabagusan kajen dipaksa-paksakeun gatunya na tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Kasimpulanana jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun hadis Kangjeng Nabi, eta teh geus aya di ilmu Allah bahwanya bakal cilaka. Tuh lamun dibongkar masalah laokna panjang ku ahli nahu, perbedaan jeung ahli fikih, perbedaan ke jeung ahli usul fikih panjang nyaritakeun laok. Lantaran laok teh lamun urang ngaji alfiah mah laok imtinaiyah imtinau syeb imtinai ghairi eta laok ngaji orok mah kos itu. Lawajitani lakram tuka lamun ngamulya lamun teka sirani isun maka ngamulyakeun isun ka ing sira. Lamun sia datang ka aing aing bakal ngamulyakeun ka sia kulantaran sia teu datang atuh aing henteu ngamulyakeun ana ge ka sia teu ngamulyakeun ana aing ka sia kulantaran sia teu datang. Tah di sia atuh aing puyeng mal bisa lamun lain nu mondok mah lamun nu mondok karak kitu ge lamun teu poho. Lawat pusatin pimudin layakin ati ge sarua kurang dijadikan law imtinaiyah bagus bisa berarti imtina usyabi imtinai ghairihi geus atuh ka imtina na ngadengekeun Al-Qur'an kulantaran ka imtina dina hade geus atuh kulantaran manehanana geus jelas di ilmu Allah teu aya kahadean atuh teu dibere daek nyana ngadengekeun Al-Qur'an. Kasimpulanana teu ngadengekeun Al-Qur'an kahadean ana kahadean nah jahan eta kakarak saarah. Lamun dibandingkeun deui engke dina fikih lain deui, lamun dibandingkeun deui ke dina usul fikih lain deui. Lantaran lao teh eta mah paranti budak make lao imtinaiyah panjang ngaji lao bage ieu mun dibahas lao moal datang moal anggeut datang kasar. Aya nu ngajoak lah diulah kiai lapar. Teh emang sih mau hubunganna jeung beuteung mah lulu.
hayang nyaho kuduna mawak coba hayang nyaho sia datang ka mana paeh teu sia denikeun Quran coba ulah puyeng nyana keneh nu ngomong nyana keneh nu ngajawab puyeng tah ieu geus aya di ilmu Allah emang ilmu Allah kumaha awas ilmu Allah teh artina kanyaho Allah manganyahokeun kana 4 perkara masyaallah hiji nu maujud kabeh kanyahoan ku Allah langit bumi jeung eusi-eusina nu teu kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya nu maujud kanyahoan hiji nomor kadua na makdumat anu dia kanyahoan ku Gusti Allah nomor katiluna nu aya bakal kanyahoan ku Gusti Allah nu aya bakal tingkah na kumaha jeung ka mana bakal kanyahoan nomor kaopatna nu bakal aya nu encan aya cek urang mah bakal aya bakal kanyahoan lain bakal kanyahoan ku Gusti Allah teh nu encan aya bakal ayana bakal iraha jeung kumaha kanyahoan ya Allah nu teu kanyahoan berarti anu geus aya maujudat eta teh kanyahoan ku Allah nu teu kanyahoan boro-borona nonton tolang bakal raga kanyahoan ku Gusti Allah tong tolang nangka kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya kanyahoan nah maklumat nu can aya kanyahoan geus kanyahoan ku Gusti Allah anu aya bakal kanyahoan na kumaha jeung ka mana jeung kumaha nu can aya maklumat bakal aya na kanyahoan jeung geus aya na kumaha kanyahoan nu kaluar tina ilmu Allah mentak eta para musyrikin jeung kafirin teh di akhirat mental ke malaikat Zabaniyah hadir naon bejakeun ka Gusti Allah balikeun deui kami ka dunia lamun balik deui kami ka dunia kami deuk iman ka Allah jeung ka Muhammad deuk ngahormat kami ka ulama-ulama penerus warasatul anbiya deuk nuturkeun aturan-aturan Muhammad bejakeun ka Gusti Allah lantaran loba jasa tah nu usul ka malaikat Zabaniyah demo ahli neraka ayo bejakeun ka Gusti bejakeun ka Gusti Allah naon Zabaniyah ahli neraka demo sarwan teh jeung demo 212 lebih dahsyat naon men taga Gusti dibalikeun deui ka dunya lamun dibalikeun deui ka dunya teh bakal iman ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Muhammad namun umat Muhammad jeung bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad oge bakal ngahormat ka para ulama salafus sholihin warasatul anbiya penerus para nabi cak ulama haram halal dan lain sebagainya deuk kitu tah coba kumaha Gusti siapa Zabaniyah geus aya di ilmu aing teh pangeran geus caho dikira-kirakeun yana bakal ka dunia deui bakal balik deui Zabaniyah murtad deui musyrik deui aing geus caho mantak geus ulah didengekeun ku sia terus kulub Zabaniyah kulub golotrokeun deui seunana kompak ku sia geus aya di ilmu aing kajian kumaha ge nyana ngomong doang mun dibalikeun deui ka dunia marek iman aing geus nyaho tah ieu emang geus kanyahoan ieu ku Gusti Allah pamentana nyana teh hayang hudang anu pae supaya ngomongkeun Muhammad teh ieu nabi andai kata ieu Kusai bin Kilab dihudangkeun Abu Jahal dihudangkeun ngomong nyana hei taluturkeun kumaha tah Muhammad teh nabi asup deui ka kuburan moal iman ieu eta mah ngan anu teh moal iman jeh atuh deuk wajah geus kos kitu geus aya ilmu aing teh Gusti Allah aing mah nyaho kanu geus araraya aing mah nyaho kanu can aya aing mah nyaho nu can aya bakal aya kukumahana bakal nyaho anu geus aya bakal aing nyaho geus Zabaniyah tugasnya mah tugas sia bae kulub sate ku sia panggat geus sakitu bae ulah sok haju sia haju nuturkeun udara remo
ulah geus oprak-uprak usia kabeh asal kasih si ka tengah gede asal kasih si ka tengah gede beres geus teh ieu ge sarua ge saya di ilmu Allah jadinya na teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an bahkan menitakeun Al-Qur'an eta teh kunaon emang ge saya di ilmu Allah bahwa nyana eueuh kahadean ana eueuh kahadean teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an ana teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an eueuh kahadean jahannam walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun walau asma'ahum lamun dikira-kirakeun farban dikira-kirakeun Gusti Allah mere daek ngadengekeun ka para kafirin musyrikin padahal mah Gusti Allah teh qad alima alla khaira fihim kabagusan jelema eta teh geus aya dina ilmu Allah moal aya kahadean moal iman tapi dibere daek ngadengekeun engkena ge latawallaw wa hum mu'ridun niscaya mengo didengekeun ku nyana padahal mah geus eueuh kahadean lain nurut ieu ka Al-Qur'an ngabalieur didengekeun tapi ngabalieur geus lamun aya jelema lain kafir bae geus puguh si itu mah kafir lain musyrik bae geus puguh si itu mah musyrik lain munafik bae geus puguh si itu mah munafik urang ge daek kadengekeun Al-Qur'an tapi eueuh kahadean geus aya di ilmu Allah bahwa urang teh eueuh kahadean daek kadengekeun Al-Qur'an tapi tetep bae ngabalieur tina hukum Al-Qur'an cak Qur'an teh riba haram terus bae eta ge pi jahannam ih ki jahannam cak Al-Quran kredit eta teh doakan haram kos itu riba urang ngadengekeun tetapi urang teu make eta teh sarua jeung la tawallaw wa hum muridun jahannam ki haji tinggal ki haji komono lain ki haji leuwih ti lah ki ulah sembarangan pake Al-Quran teh dengekeun lenyepkeun pake ente anti jahannam kuno tamat Quran ente anti jahannam kuno hafal Quran bakal sing kejebur anu tamat Quran anu hafal Quran teh sing kejebur bakal ka neraka jahannam lantaran Quran teh lain sakadar dihafal tapi dipake iya tah walau asmahum lamun Allah mere bisa ngadengekeun pardon dikira-kirakeun bahkan ditalal Al-Qur'an teh di ayeuna teh aya 50 misionaris Kristen di Amerika datang ke Indonesia hafizul Quran bahkan jeung tafsir-tafsirna bisa dengan bisana Al-Qur'an hafalna Al-Qur'an anu diteundeun di Jawa Timur teteh 20 diteundeun di Jawa Tengah teteh 20 jang di Banten Jawa Barat jeung Banten 10 misionaris halal Quran berikut jeung tafsir-tafsirna ulah dikira jana teh terus-terusan nah eta jana talal Quran talan eta hafal tafsir hafal haji iman la tawallaw wa hum mu'ridun mengo ngabalieur wa hum mu'ridun ngabalieur jadi dina Al-Qur'an jehe ulah disangka jana mah geus jelas jang debat jeung urang teh seperti itu jangan elehkeun nundukeun Islam teh seperti itu batak riwayat-riwayat wali dikaji ku nyana berbagai kitu naon ngaranna tempat-tempat karomat ku nyana dikaji jang naklukeun urang di mana kelemahan situs-situs tadi dah jangan lemahkeun urang mulailah asupnya ka Wahabi ke asupnya ka Muhammadiyah jang meranganna moal bisa langsung kali Sunnah wal Jamaah tetapi melalui tangan-tangan etalah seperti gitulah sing yakin ulah ragu-ragu seperti gitu hancurna Arab teh kos gitu di urang gedeg buat seperti kos gitu lah kajian geus selanan urang mah husnuzon bae nu penting mah urang rapiha ieu mah urang geus sarua bae maca Quran tamat deui tapi perubahan bahkan ditalar Al-Quran bahkan katalar Al-Quran teh horenganan jadi alat pakai neangan dunia bahkan pakai baling pakai korupsi atuh sarua bae ieu ge walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun na'udzubillah min
mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat, dibere benta mata hati orang, dibere teger keyakinan jeung iman orang, sehingga orang dibere daek ibadah ke Allah dengan mantap. Di akhirat orang ngahiji jeung para mursalin, para nabiin, para waliin di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina